Mana? Geuning ketembong ti tadi eueuh si Dede ka mana? Duka atuh mamana da puguh teu bebeja ka abdi oge. Lain duka, apan ibuna anu nyaho sapopoena di dieu di imah. Yeuh ibuna mangkaning poe ieu teh bakal datang sema. Da tadi mah bebejana arek nyeusehan mamana teu beunang bicara. Anak urang ka mana si Dede? Neng Dede? Heeh. Duka tuh tadi mah abdi ningali teh ka karer. Ngomong nu bener sih kakarer. Kakarer erek ngeus kacana kokoror. Aduh ampun, ieu nu bener ieu makaning poe bakal datang sema kunyuk. Si sabar. Anak urang Dede. Oh Neng Dede duka tuh. Buat si Ngomong sabar. teh dasar domba. Si domba cenah embe. Selaki mana? Ban. Yuh. Neng Dede ka mana cenah? Urang pusing. Aya naon juragan? Aya naon? Dede ka mana? Oh Dede. Tadi mah Dede teh naruskeun kieu juragan. Ka saha? Ka abdi. Nah, kenaon? Kieu cenah Mang. Jadi anu saleresna mah Mang leuwih awas pada cenah. Mang leuwih nyaho. Abdi hampura bisa aya karapatan abdi. Kitu aya naon jadi kieu carana. Mang anu atos waspada, Mang anu atos terang leuwih hampura kayaan abdi. Kitu cenah saurna teh. Jadi kieu Mang cenah kitu. Mang hampura abdi saurna teh. Si sabar teh kumaha ngomong teh jadi ngadelong bae kitu. Ngomong teh jawab teh sing bener atuh ka surang dia dengekeun. Yeuh, ai maneh ngomong teh jeung saha jeung urang apa jeung tunggul ieu teh? Jeung tunggul ngomong teh. Jeung juragan. Ieu teh ngomong teh jeung jelema lain jeung golek sia domba. Lain jeung jelema sia kok. Sateuacanna jadi domba abdi jadi embe heula. Cenah oge nyeritana ka urang mah mi, cenah bejakeun cenah ka mama. Itu ge cenah ulah jadi soal cenah mama ka abdi. Sabab abdi jeung mama teh aya persoal. Jadi persoalan ieu mi, pangna abdi kieu teh cenah ulah kitu ge cenah ulah jadi soal mi ka kuring. Sabab kuring teh aya soal deui. Cenah carioskeun ka mama jadi persoalan ieu mah. Tah ngomong teh persoalan terus memang ODP omongan persoalan terus. Ieu mama teh nanyakeun bener-bener. Ieu teh urang teh ngomong jeung jelema bener, apa ngomong jeung jelema gelo? Ai kawitna mah gelo ieu teh. Ampun. Gelo cenah disawan teh kira-kira ngomong. Kita nampak banget, iya banget dudungan keur kumaha ieu. Tempo ieu banget dudungan teh keur kumaha ieu. Jam masih bener. Ieu banget dudungan teh keur kumaha ieu. Ai mun ngomong teh jeung juragan nempo urat geus. Urat naon? Urat murungkut. Aduh ampun. Panggal urat merungkut ka burung. Mantak ieu jelema teh kudu pilih bulu ieu. Tuh sabannya jadi lain neangan bulu. Aduh ampun, ka mana anak urang? Duka teh. Tah kitu teh nyaho we geus. Itu putih terang we. Duka, duka teh terang. Jadi terang teh nyaho. Narita teh pilih bulu sia mah. Cek aing ge pilihan bulu. Non teh mun aya nu badag cabut. Aduh. Ampun, ai mana? Ai mana kira teh bulu naon? Di halis geuning sok aya nu badag juragan nyewa eta teh. Aduh. Mari main amplop di ditu dah. Nyiksa. Eta nu ledeh. Yih, ieu mah anak urang si Dede ibu nanti kumaha teh? Deh, mulai deh. Bukan aing teh nu ledeh. Geus juragan teu terang sadayana. Tah kitu we geus teh nyaho buat beulit ngomong teh. Kumaha atuh mamana bobot pangayon timbang taraju aya ti mamana abdi teh ngarasakeun taledor kanu jadi anak. Pangna anak tepikeun ka eueuh ti ieu pertempatan abdi teu nganyahoankeun teh nya kudu kumaha atuh mamana. Lain kudu kumaha mana nyakeun. Bisi eta budak teh kunaon pan tanggung jawab urang meuleut-meulit ka kolotna. Nah, ari kunaon mah henteu sugan diomelan ku abdi teh dah henteu mamana. Jadi ditanya teh teu daekeun ngajawab asal dijawab. Ku abdi ngajawabna ku cimata deui manehna teh kumaha entak abdi mah bingung nanyana mamana. Ti peuting keneh ka tembong teh eueuh biasana mana sok ngaji ai peuting teh. Ai peuting teh ka tembong ngaji, teh ka tembong salat. Di masjid geran abdi wungkul. Saha? Kalian teu aya. Maneh naon di masjid? Kan? Rek naon di masjid maneh? Abdi. Heeh. Tah sare. HS-nya. Sare di masjid. Lain salat lain. Kan? Lain salat. Salat. Oh, kajeut. Kan lamun si saban aya ka masjid ulah dititah ka masjid. Kunaon? Loba nu laporan. Kunaon? Sendal batu lalungitan. Aduh. Memang aing tukang sendal. Aduh, ampun teh. Dari di beurang mah mamana
Bebejana cenah rek nyeusehan cenah Bu abdi teh ulah para rusing teuing jeung para regel cenah cicing di imah teh kitu mamana. Mang koper atuh kali tah. Sok tinggi we. Ieu becana tuh. Tuh. Mak tua mau becana. Itu ngalet nasahan. Ya mak bayarnya becana tuh. Ya kan bayar sama kuamah eta aku lantong bawaan tong eta tong. Nya. Bawaan tong. Lah, aduh. Ini sepi amat anak. Mah. Sok mana tiheula atuh ka ditu lagi mama bayar Padu becana. saha jam tempo jan keluarga. Salah ieu geus. Sepi amat. Itu aya sasaha. Ya meureun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ya. Kibesan pangestu. Alhamdulillah. Ada ramang besan. Aya hebar. Nuju usum naon di lembur teh besan. Lan Ya, da lain kadi dinya. Keun main mana saha wae lah. Tahu teuing. nuju usul dibuat enak. Ulah eta mah lain besan juragan. Oh, sarua wae. Sarua wae. Ya bingung tuh da mana nyebut besan ka itu mah di mana nondona. Ieu besan mah itu mah bisu. Aduh, eta mah kantong semen geus nyaho sekali ge kantong semen lain. Sanes ya denda mah. Ones tuh. Nuhun atuh da ibu oge teh aya bentena aya hibar di pangeran jang. Cai. Jang. Ayo kesana tong ngarepot ah. Ayo. Coba 12 medal lah naon ti ditu oge. Iya. Ieu. Ala anu na balong teh ala. Ya, heeh jeung eta Sabal. Na balong. Na balong ala. Balong-balong. Buru Iwan. Naon we mos teh ya. Bibit. Bibit nawe geus ah. Bibitna teh bibit. Bibit naon ai maneh? Bibit arateun. Nah, aku juga nu gede mah. Saya mah Iya, saya mah kudu dihormat. Bibit sama tinggal bibit. Oh, bibit. Ini sanajan bari jeung aya sama ulah dibersihan bibitnya ah. Antong bere bibit. Ban, arek ngalak naon balong. Maksudnya ngalak bibit. Oh, bibit. Lau. Lain. Hah? Bibit kurat. Daek dibere bibit kurat maneh tong. Nah, justru. Punten we sok resep heureuy. Allah. Ieu teh pembantu duaan teh sok resep heureuy. Oh. Kapungkurna sok manjak topeng kapungkurna. Oh, benar. Nuhun urang kira-kira. Ada ya sampe si kantong teh aya laras di rombok teh gitu we. Jadi sakapeung ya tiwatan pusing-pusing sok nanggap main apa duaan. Oh. Teh sakapeung bener teh sakapeung nemen gitu. Tapi sanajan barejeng kitu ai 5 waktu mah tara tinggalin. Laras ae. Ajan belang-belang ge sok katemong aya jungkalna gitu. Laras. Duka teh ngker nongeng keur kumaha teu nyaho teh. Iya, nongeng teh. Tah atuh ku kituna rupina teh kedah paos deui nya cuma rios pribado sareng pun anak sareng ipun kantong. Malihan mah nyaeta da samiwa sareng di dieu pun bojo teh perus teu aya. Gitu bade nungtut saur anu kapungkur carita anu baheula perkawis tuang putra sareng pun anak teh. Mohon. Bae ngaleuh tara Mohon ngaleuh. mangga. Atuh ya eta. Tong ngopi dong. Punten sakadap di kantornya. Mangga, Mak. Sakadap di kantor. Kumaha ieu geus kieu. Ya kumaha atuh mamana dari menang hayang ye. Aduh, eta kunaon? Eta aduh ilah ilo si saban eta mamana. Ih, Ulang ditinjak gentong. Aduh. Ieu kumaha geus kieu ieu kumaha ieu. ya kumaha atuh mamana neangan-neangan ka mana da lain hamnang hayang abdi mamana. Kieu we atunya suban si Mumun suban naikeun. Ya. Lah, nya duka Bahasa atuh. orang era kan jadi kumaha itu. Ya kumaha mamana we atuh Geus apa kadin. abdi kudu ngomong. Geus kan kun kumana kan bae. Nyampe atuh lah. Mangga atuh dilihat. Jengkeun tong Kira di anggur ke mana? Kantong. Ai maneh abang mau dimangga kan tadi ngabuih masungut Ya mah. pokona mah pohon mangga pek kadinya. Nyusinkeun kan nyusinkeun. Gitu. Memang diseogikeun. Kanggo saya mah mangga. Kop dimanggakeun si kantong mah. Tong isin-isin mangga we mangga lajeng. Lapar kan. Mangga. Dasarnya sabios. kange pajangan mang kantong. Itu kieu we. Sumur. Kibesan. Laras. Satu acana ulah kirang-kirang ngapunten. Sumut. Ieu teh rupina nyata atuh bade teruskeun teh berat ieu teh ngadalakeun anak. Teu kedah abot-abot san margi babantunan ieu ge cekap lah kanggo sabrakeun mah. Nuhun kitu Teu kedah nyusahkeun lah. Sanes kitu. Margina ieu teh nya. Naon aya ibuna lah. Ieu teh da cek tadi teh mah urang Sumuhun. bukan ukur dharma ngalakoni. Laras. Hirup usik ku budi jasmani. Kan kana laras. Segala sesuatuna angin Allah nu nentukeun. Laras. Ieu teh kieu punten we, ieu kena musibat pribados teh saresna mah. Kalsan pisan dia teh tos dicaroskeun pun anak teh teu aya. Teh nu mawi teh bade ngajurungan pun saban kali itu ngawartosan. Sumuhun. Upami teh aya bade
nya ku serat nepi ku naon we kitu teh bari ngawartosan salira teh supados ulah deudeupeun pun anak teh teu aya manawi tiasa ditangguhkeun hatur nuhun atuh teu tiasa ditangguhkeun bae da pun anak teh da aya 2 tane siji Oh, atuh ai dede mah rakana ari aya deui hiji mumun gitu tah Mumun. da ai rupina mah tebih-tebih teuing cek bapak namanya nyebunya Nya mah ieu mah geulisan neng mumun gitu besan. jual uyang soalnya Selaras. Atuh perkawis ieu mah besan teu kedah diemut anu langkung paos ari kanggo ti pihak kolotna mah ari pribados mah ngajodokeun pun anak teh kumaha puruneunana pun anak kanu mana wae acenah neng dedeh teh aya lang puguh ieu ge lah sami atuh pun anak mah lah nyeta kitu teh aduh ka atuh ye tinggal diri Ya, Mak. dedeh teh eueuh cenah geuning mah Jadi kumaha? Mak? Kaputusanna kumaha, Mak? tu cenah geuning aya gantina lanceukna naon cenah Oh, mumun teh. lah iya teh mah imam mah kumaha maneh Ih, ari ama kadahar tiasa digentosan abdi hoyong roti ama teh nyandak samput tiasa didahar ku abdi ari cinta mah teh tiasa dikitukeun ama ari kitu teh ngaji ka mah abdi ka dedeh gitu ge. Lain ya teh kan ngomong-ngomong juragan ulah sampai nepikeun ka jadi ngawirangkeun urang ngacikieun. Mang teu ngarasa ngora heula kumaha sih? Ya mang mun bogoh kanu sejen ibaratna ya ka bi uni eta. Nya, Datang teh bi ikem moal bogoh ieu ka bi ikem. Mun ka bi uni nya. ai carita urusan eta mah jang cek emang kituna oge. Meng disenerkeun ka dinya boro ujang sanajan mangge embung. Ngan ieu wirang jaga jan. Embung Ulah sampai nepi ka ngerakeun. Pan ieu teh geus jadi ieu geus pageut di antara kolot jeung kolot. Lamun urang teu ngalaksanakeun berarti urang kumaha carana. Ieu pendirian urang. Itu. Aduh, amah kumaha tuh ex kieu. Kek. Sok eta mah kumaha we Masalahna mah engke di Sugan. ditu kira mau ditanya tuh nya kupi mitoheun maneh nu kudu ngajawabnya ulah make bajarkeun kayak bisi cek mama kitu cek mama kieu nya maneh kudu ngajawabnya ulah ngarakeun kolot ieu sampeun kawin teh maneh ai mama mah satuju mah ka mana-mana ge boga minantu mah cek paribasana ka hayam budug ti jarian oge ama mah satuju wae nu penting bener bener teh tau Benar. kitu ai kolot mah ngaridoan wae kumaha gitu atuh ayeuna mah kieu manawi tesan ari mengahing ti piribados mah sakali deui anu janten kolotna mohon ceuk paripoh jodoh pati bagja cilaka teu tiasa ditangtoskeun ku sasamaning manusia Leres. rahasia pangeran Leres. nanging dina leresan ieu mah anu bade rumah tangga teh pun anak Leres. tah cing di peka dinya tu ka mamana tuh wartos Muhun ama abdi teh sanes baha kana ceresan ama patali abdi teh perantos patali janji sareng neng dedeh gitu. Tenten moal ditampi teh. itu kieu teh san terus nama sumuhun sanes alasan ya laras sanes nampi kieu mah Sumuh. demi Allah teu aya pun anak teh sumuhun teu aya itu pada dipilari Sumuh. manawi kapendak enjing pageto nya moal ka mana jodona Laras. nah dia mau bilih bae sumuhun teu kapendak panjanten terus isin kita tangga pan teh Kanten kumpur bade laras manfaat gitu teh manawi da sami keneh tunggal pun anak mun ge laras nah kieu we sabios teh ayeuna mah san ya teu budak ngora mangke apa ningali pun anak mah buat teu pogoheun muhun laras atuh sajabe nanti eta bade permios we heula anak mana dia putra mah di dieu we lah Hah? putra mah sia di dieu we lah Sawangi sawangi mah mah nya mama rek ngeureuy Kemoalna naon abdi? aku kaya naon ini awas dileung wae maneh mah ina Nya naon saya oge nyareweh di dieu nya jangnya gitu bari neangan pun anak deh gitu sugan panggih tah gitu. gitu. Sareng kantong atuh da Oh, jeung baturan sumuhun, dia. Mangga. Mangga si kantong bae. Mohon mangga. Kitu saan di kantun atuh heula. Mangga atuh. Itu pais lauk Mas. Sabios ah cepat. Ban, pais. Sabios. Ban, pais. Geus sasak can. Nah, Pais, aya jang si kantong. Ye, itu saya mah. Oh, Ieu tuang heula, besan tuang heula. Wangan aduh. Besan tuang Ieu heula parusan itu. tenteng ya hayam nu teh nu ngampihkeun di ditu teh sahada ya atuh dirompok. Alhamdulillah anjing Sok baget. tara tuang tara naon di dieu atuh. Cekap lah. Tuh, mani tos suur tuh. Masak-masak seueur tuh. Ngai jam isuk pakai Nuhun toge. teh mah ari nyabat teh ka dieu ngan sakedak wae asal di bade dituangkeun dileueutkeun ge dengan dampil engkin wae eta mah besan. Sambal nganggo jeruk limo. Aden mah nya. Aduh, geura. Muhun mangga. Surawung. Iya ya mang kantong. Ada ieu si Ujang mangenong di dieu jan. Maneh tong nu nyakeun soal nu ngenong atuh maneh lain urusan maneh urusan urang soal ngenong mah. Itu si kantong kita ngendok. Urang arek ngeureuy. Ayeuna. Maneh baturan sukar di ngenong di dieu nya. Oh, nya mangga. Kade ieu. Daerahkeun maneh ieu. Saya Aya pakuat pakait maneh jeung si Ijem kade ieu. Urang ngerakeun. Ngendong nya ulang teh nya. oh lagi. San mangga tuh di kantun. Mangga. Mangga. Tong ngotongnya. Nya mangga. Ieu sadiakeun
kamar harap bersihan, kamar harap bersihan. Bersihan. Harap bersihan sapukan Si saban lain kumaneh atuh maneh mah awewe. Atuh domba ampun ya. Hitungannya itu tuh. Di mana orang? Kandang domba. Aduh. Ya. Ampun teuing. Dah guna. Mama rek milari si dedeknya. nya mangga atuh Lamun mamana. kapanggih bae nya syukur teu kapanggih. Budak pokona mah supaya bisa kayak jodoh we lah. Geus Ya, kabinget kasih pokona mumun mah- geus lah. Ya pokona mah kumaha we sangkan ulah era atuh mamana ku tatangga sedengkeun kurang teh geus geunjleung pisan rek ngawinkeun. Bener. Nya lamun mamana ayeuna arek neangan dedeh mudah-mudahan sing panggih nya mamana. Ngerakeun mun aya budak ya. Kamana jalan Cibun rek nanjak ka Cimahi ka saha dinyalu mun mendak tungan mun mendak mah mun mendak tungan wancina sariat mapai mapai pamandi duh diri duh diri geus sedang nguyuh Ulang. Asa piraku neng dedeh arek alir janji mah nya. Sabab Sabab abdi teh geus bener-bener paheut sareng anjeunna gerak mah. Nya bener Jang. Ayeuna waktuna cenah anjeunna teu aya di handeueul abdi teh manggil seterang nama. Lain ngadenge emang arek diganti cenah ku dulurna gitu. Ayeuna wayahna ulah sampe nepikeun ka Ujang ngawirangkeun ieu kumaha we carana alesan lah gitu. Ah rokaya hate mah da teu merean mang abdi teh. Ye, Ujang mah. Hah? ya kumaha diolong teu dae kan Oh, iya jang kadi. iya Kang Sukardi teh Eta ge diolok umbi oge cing teh. Dan karesa we cing teh kaneng mumun cing teh gitu kitu. kan Mumun. Nah, pinter Aduh, Kang jeung jadi ne- persen bibi pokoknya masa daekeun we bejakeun namun mah pinter gitu Nya eta gelis ge. gitu Oh, nya eta oge. Cek umbi oge. Ulah kacang teu daek dan amun teu daek ngah bodoh. Cek umbi teh Begitu kan, kitu. Nya. pinter bi pokoknya mah persen kayaknya Minta 500 saya. tenang we atuh pokoknya mah leuwih ti 500 ya asal jadi we kawin mun Pokoknya mah ayeuna kuneng olo. Rayu lah kitu rayu. kayak beunangnya dirayu Ye, mah teu beunang ayeuna di atuh. mana ayeuna Tuh, jeung si kantong tuh di luar. jeung kantong Nya. jeung kantong wae sih era mah atuh Moal si kantong. Anggap Itu we aya barahu aya butuh. awewe ka dieu tuh. Penyelayanannya ku emang lah kadinya. Eta mumun teh meureun. Oh. Sok eta ku emang layanannya nya abdi mah da Bener, ieu iya. keur parusing lah. Ye, jangan ulah pusing-pusing heulaanan. Kusab ai anu ngalayanan mang mah atuh goreng patut. Nya gara-gara teu rek pusing kumaha, makanya rek dipangantenkeun pangantenna teu aya. Ayeuna digantian ku mumun da abdi teu bogoh mang kumaha sih. Ieu cara alasan yang kumaha bae ngarayu supaya ulah nepikeun ka manehna boga pikiran teu bener ka urang lah. Lamun teu karunya ka ama mah jeung sieun teu ngawirangkeun keluarga di dieu, abdi teh moal ngendong da mang itu. Kade jangan. Ieu mah teung-teuingeun ieu dedehnya ka abdi ieu. Kang Mumun, nuhun betah Kang di dia duka atuh nya. Betah, betah gitu betah. Betah saur mang kantong, betah mang kantong. nah mah ke saur mang kantong atuh Mun da mang Kang kantong mah betaheun da gitu. engkang ge sami panginten betah Da duka teh harte mah di cus-cus teu puguh neng ah mumun. engkang ulah sok kitu pokona mah ieu engkang teh pameget ayeuna cenah milari istri teh sanes hiji wae sanes dedeh wae ayeuna cenah sanaos engkang kekejotan hoyong ngajodoh ka dedeh ari dedehna teu aya
Cedadahna teu aya ti dia ti rumah tangga berarti eta teh awewe teh geus teu bener. Ayeuna mah tong milih nu sajan pokona mah panumun aya di dieu. Aya deui ibu, aya mama sok kitu nyeraheunana kurang kumaha coba pandang mumun, kurang kumaha geulis, kurang kumaha pinter, pirakung Kang teu bogoh. Yaktos neng mumun teh aya kaciwa campernik geulis nanging hate engkang teh parantos dipasrahkeun ka Neng Dedeh ku margi kitu sanes engkang nampik hapunten ieu teh sakitu mah nya. Oh benar. Tadi oge Pantas aing wae. Aduh, ieu saya. Aduh, itu anu ngamuk mah. Kayak heula aja. Gawe sadiaan teh sadia nyahareun. Mantong ka mana ka tempo ayeuna kererenengan jeung si kantong sia. Sabana sok goreng sangkaina naon teh? Ayo sia kantong. Tempo ieu darah aing. Ke heulana. Langsung darah aing ka luhur ieu. Hah? Kurang ngajar sia. Ban ulah waka nyarekan atuh maneh heulaanan euy. Jadi wara ya awewe ieu kurang didikan ha. Saya ngadukeun lalaki. Teh ngadukeun lalaki urang mah eukeun nyaringan ka Neng Mumun. Emang sia wungkul pangeusna ya di dunia ini. Itu Mang Saban. Mang, Aduh. ulah salah paham pan aya abdi. Ieu mah teu Neng, punten Neng, sanes ka Neng ieu mah ye si Ijem ieu anu bangkawara bener ieu. Di sabana nyarekan wae urang geuning nyala-nyalakeun wae. Keulaanan. Ngomongan batur. Ban, ieu teh bener-bener maneh teh arek timburuan ka urang. Pasti jodoh karena dewa. Sia. Atuh pegatan. Lain pepegatan ieu mah tingguruan. Lamun maneh bener arek timuruan urang dina waktu arek luas hate urang ngarasa tengeunah hate urang ye. Erek kumaha mana ayeuna? Hate urang tengeunah. Hate mah moal ngeunah. Moal ngeunah hate urang. Urang mah hate kebo. Ngomong teh pikiran ban asanya nama mantak jadi panas kanu otak. Jadi mana ditimburukeun? Sia make timburuan teh Pak. Durung kantenan urang bogo ka awe maneh. Muasa tiap-tiap maneh lerendengan lamun teu ngandung asmara. Waduh, ayo omongan mah asmara sia naon. Aya seuneu aya haseup. Ngarti? Aya rendengan pasti maneh ngandung kerina. Waduh. Ye ban, lamun sia bener-bener ayeuna arek nyieun timburuan kasih kantong, ya jelas si kantong dina waktu arek luas. Erek di kantongan. Arek di kantongan geblek sia. Si Ijem rek di kantongan. Arek di kantongan, pokona dabongan sia timburuan. Aya ucap pari sakinya mangnya undur-undur dina batu congcorang disidurukeun. Nah. Jeung mundur makalah maju kepala ditimburukeun. Ayo rek mana Saban? Ayo. Sok jangan ditimuruan coba kumaha ayeuna teh. Lari lu gua pentang sama gua. Kapalang disidurukeun leuwih hade dibeuleum. Kapalang ditumurukeun leuwih hade urang beuleum. Kadang sana meureun aing lele rek dibeureum. Bener si Ajam. Si Saban deui jadi jangji wae ukuranna. Geus ulah pasea. Ulah campur sia. Ulah pasea ieu geus. Ayo kantong ka ditu maneh itu. Henteu mah. Saruana atuh bi. Masa ban teu naon ieu da? Ada tadi ge teu nemen menteun. Aya halusna aya po eta teh bi tandana cinta, cintana nemen Mang Saban teh ka Ijem. Manehna cinta ge urang mah geus seueul. Nah, awewe mah teu boga talak atuh. Tah kitu Neng Mumun, sanes engkang nolak kahoyong Neng Mumun nanging hate engkang teh parantos dipasrahkeun ka Neng Dedeh. Kumargi kitu, engkang teh hoyong pendak heula sareng Neng Dedeh di mana ayana. Upami teh mah Neng Dedeh parantos nolak kahoyong engkang, nembe engkang tiasa ngalaksanakeun kahoyong Neng Mumun. Tah kitu. Piraku engkang. Nah tega eta teh engkang teh. Yaktos sanes engkang teh. Nolak kana kacintaan mumun. Upami teh mah engkang nampi kacintaan Neng Mumun, nampi kacintaan Neng Dedeh, kumaha atuh engkang akhirna dipajarkeun engkang teh ngadukeun istri. Nya Sanes tapi kitu kieu mah, nya. engkang ieu. Moal pati-pati abdi mika cinta ka engkang, rek ngagantian kacintaan engkang ngagantian Cededeh. Abdi ge upami Cededeh mah bakal ka dieu deui mah. Mata kitu oge abdi mah geus nangtukeun Cededeh teh moal ka dieu deui. Kitu we pokona mah engkang. Piraku atuh teu cinta sok kitu meni abdi mah ditoh-tohan. Taraosan teh mika cinta ka engkang, tapi engkang nolak kana kacintaan abdi. Tong waka ambek janten Neng Mumun teh leres-leres mika cinta ka engkang. Nuhun dara Nanging- cinta nuhun mah. Engkang nyuhunkeun sarantos heula nya. Bade nepangan heula Neng Dedeh atau napi upami ka putus-putus nembe engkang tiasa wangsul ka dieu. Engkang bade pamitan heula ayeuna. Tapi saur abdi mah engkang upami bade milarian Cededeh, saya ayeuna mah nikah heula we sareng Mumun atuh engkang. Aduh kayak atuh kumaha nikah. Alim ka teh janten nikahna Is, meureun si percanten moal engkang pasti engkang bakal nyumponan kana kahoyong Neng Dedeh. Cinta Neng engkang Mumun. ka Mumun.
engkang cinta ka mumun. Nya. Nyaan. Gitu atuh jadi we atong mun oge ari Kumaha, Gan? cinta mah. Ayeuna urang nengan teh heula. Tapi hati abi tetep mika cinta ka neng Dedeh. Ayo urang teh di mana? Mangga mah. Permios atuh bi nya. Saya butuhkan si kantong. Arek ngomong ge si kantong. Entah menang, tidak boleh omong-omong. Aduh, moal ngomong urang jeung maneh tong. Tidak boleh bicara-bicara yang demikian. Si Saban geus maju deui wae. Sudah saudara pulang. Kalau tidak pulang saudara gua kerjain tahu nggak? Iya dah. Pulang. Ya. Awas ya jam. Wancina mah sariak hayung alam. Mapai pamani. Duh diri mah tersedang wayung. Duh diri tersedang wayung tegenah kanyanya riang. Pangharatan bararak nina sukama. Salamat dunia akhirat nagarakan aku kasih. Ku melarat dalam lahir pajuan ulah mereka. Puju pria ginding pikir jami mah sesah sapi. Ban, Naon? Gua ngagera sia. Ngarayu sia ngarayu. lain ngarayu. Ari si Saban jadi ambek keneh wae jigana teh. Bisa jadi ngambek jelema mah. Coba pekanya ngabogaan perasaan rasa jeung rumasa. Oh, kakak yang urang aya ambekna ulah di dalur wae atuh Ban. Tuh, tengah dalur ambek. Duh. Ngarayu sia ngarayu. Lain ngarayu dengekeun urang arek mamatan ka maneh. Yeuh. Si kantong teh ayeuna mah anggaplah dulur urang kitu. Ulah diambek wae ku maneh, ulah disangka wae teu puguh si kantong karunya. Anggap dulur urang. Memang aing ngabogaan dulur si kantong. Ye, ieu mapan aya paribasa. Dulur jadi dengan jadi dulur. Tah ayeuna si kantong dengan urang jieun dulur ku urang. Jadi ulah ngalakon jadi Berpasea wae. Ban. oh maneh kantong. Ye, si Saban bener. Jadi ngomong we, ngedaek pisan kan ngomong teh. Tah jadi ayeuna kieu tong. Cek si Ijem. Maneh ulah emosi bae. Jeung si kantong teh anggaplah dulur. Kitu cek si Ijam. Nyapuguh aya arek ngaku dulur mah. Maneh ayeuna daek di aku dulur ku urang. Ye, ai urang mah kieu ye Ban dengekeun nya. Ai urang mah boro-boro ku naon ku dulur sorangan bawa ku deungeun oge cek paribasa dipake dulur mah teu naon-naon. Oh kitunya. Ye, puguh we. Sabab urang teh butuh ayeuna mah ku persatuan. Nah, gitu. Persatuan jeung persatuan. Bener Ban. Kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogat. Gitu. Di rupama endog sapatalangan. Sapatalangan. Lamun urang remek, maneh remek si Ijem oge remek. Nah, Aing gitu. dulu remek deui. Ngilu, apaan sapatalangan ngaranna ge. Remek gitu. Jadi lamun endog remak teh, lamun remak hiji teh remak we kabeh. remek PKB ulah aya anu teu remek. Mun moal jengkar hayam murunan remek kabeh. Heuh, kager hayam mah ieu mah jalma. Ngan peda si Ijem geus remek ti heula teu naon-naon. Ye, Ban, Gitu. ngomong-ngomong ye dengekeun kuringnya. Kuring tadina mah arek milu kadunungan teh. Di jalan teh ku kuring teh diobrolan we gitu tah, Ban. Diomongan. Heeh, diomongan. Jang ayeuna mah sanajan bari itu oge teu kituna da aya dulurna. Gitu. Sarua wae.
tah ayeuna lamun bisa kuring bantulah sabantu-bantuna pangomongankeun dulur kuring. Pangomongankeun. Pak naon? Pangomongankeun. Pangomongankeun. Sabab hese nyebut ngomong teh lah. Sabab maneh geus ngaku dulur. Nah, Ayeuna geus jadi dulur kieu kumaha ya? Oh, aing geus jadi dulur mah kudu beungkeutan sapikiran satujuan. Kitu nya tong. Bener Jem. Jeung dinu kadaharan oge kudu lamun boga kadaharan saeutik sewa. Ye, nyatongnya. Bener ulah ambak wae. Ambak wae. Lamun cara ditumpakan. Tah. Ye, cara ditumpakan. Bener. Kaya ulah sisirikan. Ulah sisirikan. Urang upamana tumpak bus. Wis malam. Maneh atuh kol mini. Si kantong kol mini. Halus. Atuh si saban numpak anco. Nah, itu ciri sabeungkeutan. Sabeungkeutan. Ai anco mah lain ilah karena kendaraan ya tong. Kapan tumpak keneh ban Kedua tumpak? wae tumpak keneh. Bener ai tumpak kan ngewa banget kan tong. Tumpak anco teh ngewa. Ngewa kumaha ban? Ngaburayut. Apaan tumpak bis kota si Ijem? Heeh. Ya tumpak Kol mini. kol mini. Apaan maneh? Tumpak anco. Nah, pantes kene. Pantes. Lamun pageuh nalianana. Pantes eta lamun lesot barang diangkat itu teh mesat aya jejerna ngaburalu teh hayangnya. Oh, bener Jem. Oh. Pantes. Cara bumbuahan atuh. Cara bumbuhan. Upama buah ya. Urang atuh buah cengkir. Buah cengkir. Ya. Atuh si kantong harum manis. Harum manis Berharga. Sengit. Warna. Atuh si saban buah berenuk. Halus. Halus, herang. Limit. Pesang. Sangan dengan di lebok. Modar ngakan berenuk mah meureunnan. Yeuh lamun bisa hayang nyaho ieu nya lamun cara manuk ya. Ieu kudu ngatur ka dulur mah kieu ye. Urang puruk putut. Anu geus ngarti teh ya asal dicetrekan. Nya. Bener ban bener. Maneh karawaci. Halus kene. Pinter ngomongna. Nya. Aya galatik. Naon sia dijejak wae. Engke heula kumaha ceuk saban. Panitia tolol semilaan wae. Galatik podo yang galatik. Burung nuri. Aduh, burung nuri. Pada halus buluna burung nuri. Apan urang perlu putut. Si kantong karawaci. Nya. Tuh gitu. Atuh aing walet. Duh, ilah. Itu dihadang udah si aya meulaan Oh, wae. nya pantes aing eueuh kana walet mah. Perlu putut urang si kantong karawaci. Dadaruk. Dadaruk. Oke, aturan ieu je anu ngaturna je. Cicing heula maneh mah. Ya urang perlu putut. Putut. Ya, karawaci. Baya. Wah, aing heran. Pada ngadenge ti manuk ka buaya. Sarua kumaha manuk ka bisa hibar tolol. Buaya mah kucuprakan wae. Masih saban deui ngomongna kitu tuh da. Nya bener we disalahkeun ku si Ijem, si manuk ka buaya, ai manuk mah urusan di luhur. Ai buaya mah dicai lamun jeung lauk tah aja. Lamun lauk cocok. Ayeuna cek kuring ban ye. Lamun cara lawon euy. Ya. Trepika si kantong. Aduh. Tek-tek oge saban alus. Trek. Nah, tek-tek ayeuna mah bilkol. Ieu naon teh? Belini tolol. Belini. Alus. Ieu nyaon teh ieu? Lawan aya kuduna. Mun macam kieu. Lamun cara lawan si Ijem. Apal urang mah. Naon coba yang nyaho? Lawon Deripol. So ditali puku aing geura ge. Engke heulanan kumaha we ceuk ieu? Ge Belini, mana naon teh tadi tropikal, mana mah encit bolong. Naon encit bolong? Si Ijem encit bolong. Ah, bener sarwana jadi nyahoanan wae. Ada geus bolong untuna. Lama jero kaun tuhun. Ya dengekeun urang nu ngatur. Tropikal. Naon tadi teh? Belini. Suis. Ye, kok sia ditali puku aing geura ge. Lain Swiss lain. Menang milih sorak. Tropikal. Belini. Karung. Wah, menyawe lawan jorok ka karung mah karung kandel. Ai lawan naon pan lamak? Ai karung? Lamak tuh. Wae atuh. Ganti aing milih nah. Golek we cara golek ah. Oh, sok. Dengan cara golek. Sok. Aing atuh Sumadra. Si kantong Arjuna. Aing
aing Purugaya. Sebelum ge nyanyawanan wae aing anu milih. Arjuna. Nu ngatur kumaha cek nu ngatur. Bopo mah. Nyewa sia mah. Menya Arjuna banget nak kamir gitu. Idang Nah Arjuna mun can di rautan atuh burung. aing Sumadra, kantong Arjuna. Aing Sencaki. Aduh, aman. Ih, nyanyawanan wae. Kan bisa ngomongna. Yang jangan bisa ngomong ya beda pakna tuh. Rahwana. What? Iya. Gitu kan bisa Naon nana. Aing nu ngatur nyanyawanan wae. Yo Sumadra urang si kantong ieu Arjuna maneh roda gitu. Asal ku aing dipaehan ku aing sia. Roda mah roda, golek mah golek. Sarua wae tolol. Sarua kumaha? Aing golek kayu naon? Kayu pae. Aing roda. Kayu modal kalau pae. Sarua wae ngan tong cekok. Gini kalau kan ngobrol kieu. Pagawean cul we. Sudah ti wing roda cenah juragan. Urang teh ngagawekeun mana teh ngobrol. Hah? Nah aing golek mah Lain sorry domba. Siap mbak. Ayo. Ari kada teh gadang domba wae. Sarua jeung maneh domba. Punya domba awewe naon? Kalau ka digawe, kalau ka ngobrol. Golek mah aya leungunan. Golek-golek nya dulungan teu beungeut aing ngomong. Tuh kadeulun teh beungeut dulungan. Hargaan atuh jam. Cek aing hargaan dulungan teh. Tanyakeun bara duit sakilona beungeut. Mane mah teu meunang di ya, Bang. Kapangi teh anak urang di mana? Aya. Heeh, di mana? Aya. Di mana? Ya, Oh, kapangi? Henteu. Aya teh. Di teangan teh kumaneh? Henteu. Aduh, ampun. Jeung maneh juga lairatan ada aja. yang beja mah. Itu tetangga balik dagang Hah? Yang nama ambrok di itu di Setamplas. Di 19. Suri wae cenah oge Keur ira, keur ira. Oh nyanggeus kahalangan Ayo. meureunna di Mapoe mah. Suri wae cenah cai panonna ge mun wates tuur. Yang dede teh ditahu teh menang sarawat 7 cenah. Lele 8. Mana teh ngomong apa dongeng? Ayeuna teh cenah ieu Ya mah. kira-kira ieu maneh naon? Ye, punggu oge cek tukang es oge mangkatna teh ka Setamplas. Heeh. Terus teh tumpak gembolan bari ngajingjing mobil teh. Ampun. Ya maneh kira-kirana ya dulungan keur susah teh susah teh. Henteu aduh. Henteu. Henteu. Aya mana, Ban? Susah teu? Henteu. Bener halus. Aya mana ieu saya mah kantong? Henteu adi. Itu sama halus dasar domba kabeh ya. Oh, nyadar aing domba kabeh. Wan domba. Tuh boga pikiran dulungan keur susah teh milu susah atuh. Susah sarani ya jadi. Ieu beungeut tempo dulungan teh keur susah. Kan si Ijen bisa ngomong India. Gua ngalajo sih mainna mah. Oh, sawan sawae. Coba. Ya ngomong India aja bisa gitu. Mereka jeneh he. Nah, Mereka jahe. Mereka ceprek sing keciprik. naon artina teh teh? Hah? Oh, kuringnya teh nyaho. Aduh, ampun. Naon ibuna geuning? Hah? Aduh, mamana. Oh, ibu itu. Aduh, iya betul nyeri mamana. Aduh. Hah? Nyeri beuteung. Aduh, iya aduh riat aduh. Ngadaharna atuh nyeri beuteung. Aduh. Jangan ubar jam. Aduh. Aman, jangan ubar buru. Jangan ubar ya ieu. Pokoknya jika orang jadi beuteung cenah kunaon. Aduh. Yuk, pencet. Aduh, iya aduh. Hah? Aduh, iya mamana aduh. Hah? Aduh. Jangan tukang pijit tidak. Aduh, ieu. Mun. Ya inu mana kunaon ieu? Aduh. Hah? Aduh. Aduh, mumun. Aduh, ibu tepung perasaan ieu. Aduh, beuteung nyeri aduh. Itu iraha itu ibuna di iraha. Ieu na mamana. Nah, casak. Narcai buru. Aduh, tengenah. Buru dikerok. Aduh, coba dikerok sugan mamana. Kerok mumun. Pacul. Naon pacul rek naon? Jengrok. Aduh, pacul. Tidak barang nang ngadok naon. Iya, utan teh ibuna teu utan teu, henteu. Sebal. Salah teh kan. Aduh. Oke, kela istighfar lain adu-aduan atuh ibuna ieu. Istighfar atuh lain adu-aduan geuring teh. Aduan bu, aduan. Aduh. Ieu, anu karasa teh naon beuteung? Betul. Kumaha karasana? Kumaha? Aduh, asa dicocogan. Aduh. Cocogan. Aduh. Aduan bu. Kan kata orang minta mangmisakeun pel kan? Pel naon? Pel norit, gerak pel norit. Ah, mana mah teu nyoponya itu jodoh pel wae. Gak saya nanya tebar orang ke dokter. Mumpung isi kena ya. Aduh, iya Sugan mama. atuh rumah sakit aya dokter sugan. Diantep mama yuk. Gak atuh rumah sakit sugan aya dokter we kieu mah. Nyokot. Beca. Buru. Hah? Rumah sakit ya Mas.
Aduh, ya mama aduh. Mangga, Ada gua di mah dia bisa SMA nya. Kami ada kakak ke rumah sakit telas kedeng. Mangga. Aduh ada guan kan? Mana ada kieu penyakitnya? Geus pias gabah soal ijem. Aduh, heran urang mah. Ijem. Penyakit eta bisa mendadak kitu eta. Geus pias gabah, pias gabah. Bias 12 kolot. Aduh, bisa begetihan eta mah tah. Penyakit naon Lana. kabarnya? Teu ngarti. Dengar. Ah, ieu jem persoalanana. Ulah make salah pikir, ulah make salah sangka. Benar ban. Wong benci ka ciri, wong beda katara. Jahil ulah, wong jahil sok katulah. Besok emben kenang tulah. Ieu pasti beuteungna aya nu meulah. Nah, Lain ku manusia meulahna. Penagihan. Bang. Ngarti teu utang uyah dibayar uyah. Mau nyinjemkeun duit dibayarna ku duit. Lamun ngahutangkeun lara pasti ku lara. Bari jeung kana hate ente rupana gering tetep lara keneh wae. Ngarti lara teh aya sababaraha rupa. Nah, Lara teh. Lara teh aya sababaraha rupa. naon rupa-rupana? Lara teh gering. Lara penyakit, lara keneh. Lara hate, lara keneh. Tah ieu lara teh rupa-rupa. Bener ban. Cuman tak sing eling urang, sing rajin takwa ka pangeran. Aduh, Lebah iya, dia. Bang. Ulah, Aduh, berabe ya. kumaha kan? Dia geus dipariksa ku dokter. Ada mah ada. Nah ka itu we balik deui nya tungguan lah ibunya da cek dokter teh teu meunang dibawa balik heula. Jadi kudu opna meuh cenah kitu nya. Mun balik deui ka dieu nya, balik deui ka kitu nya. Berat. Ieu, pamajikan urang teh kudu diopna meuh cek dokter teh. Daging jadi. Aduh. La ilaha illallah, pasti ieu daging jadi. Tengan kieu ye. Ieu daging loba nu nyiram tadina ieu. Naon ai maneh? Kalau doang tadina daging jadi disiram atuh ban. Habis Nah, jadi nanti itu daging berdaun di dalam. nah, cek dokter kudu dioperasi, Siapa sih teh dikumahakeun kan? dibelek. Dan daging nu jero teh dipiceun. Diganti ku Tadi piceun teh keureut. Tak kitu. keureuh teh bikin kasih saban. Pek wae beuki mah. si ijem. Tah geus kitu teh, cek mama teh nya keun bae geus lah operasi geus. Ditanya ka ibuna ge ridoeun operasi. Aduh. Tibatan jadi gering wae mah ieu ngadadak kieu. Jigana penyakit geus lila ieu teh. Karasana karak ayeuna. Tah geus kitu teh kudu dioperasi, ngabutuhkeun darah, Pak. Nya Getih. Digentos darah. Nah, henteu, apan kudu make eta meuli getih. Gampang ngerti mah tuh, Ban. Ye, getih naon gitu maneh? Loba tukang dagang marus. Ye, ais. Maneh. Marus. Jadi kudu ngagantian getih. Tah, ibuna teh getina teh O. Urang geus dipariksa tadi. Getih urang mah A. Jadi teu akur, kudu neangan getih O. Ai abdi getih. Wayahna maneh kudu dicokot getihna ku urang sugan. Getih abdi. Lamun O nya wayahna dicokot teh getih maneh ke nyumbangkeun ka pamajikan urang. Kan abdi mah getih B abdi mah. Hah? Getih B abdi. Apaan jan dipariksa can naon? Geus teh salah D B abdi mah. Ai maneh. Sabar jan nyamuanan lo segala getih B naon. Ye, tempo urang mah beda getih O mah. Heuh, ai nyebutkeun getih B teh kudu kanyahoan ku pemeriksaan. Amun getih O mah operator, getihna O. Geus aya kieu lamun umpamana hese bae kurang di bawah ka dieu, keneangan getina heula ieu perlu meuli-meuli. Tapi urang dibejakeun nya daftarkeun saban, ijem jeung maneh kan? Kantong. Ah ulah kan abdi. Sadianya Kan alim ah. maneh eueuh bener kalundungan sumbangkeun darah maneh. Ah, moal Saeutik palingnya sacangkir. asa cangkir teh gua. Ih, nah getih abdi. Kasih saban alus getirna. Itu urang ada ka rumah sakit heula, pada milih mana tiluan? Nya. Ya ngomong-ngomong ditambahkeun tambah kumaha ieu teh? Ya urang teh dicolok ye. Urang-urangna. Urang teh dicolok. Ngerti henteu? Ku peso nu segede ieu segede curug, peso. Ku peso. Heeh, urang geuting lain kitu. Geutina ngocor. Lain. Hah? Lain kolot. Geutina ngocor lain tandean geutina. Nya wae dicolok ku peso. Nih. Bedog nangasa. Ih, diponcit burung. Ih, beungeut diponcit diarah geutina itu hirup urang modar gitu. Ai penolong mah Ngaranna ngaranna. nyaho adi ala geuti kumaha sih? Ngaranna ge penolong. Ye. Ya tau geuti mana rek dibikeun mah urang ngemual ah. Urang nempokeun he bani ditu, urang nempokeun. Geus ku mama ditagakeun maneh. Lain Kira mun aya abdi tuliskeun. heeh maneh si ijem mah. Wayah nanya. Ya eueuh di rumah sakit teh eueuh
Ieu naon teh presiden teh eueuh jadi wayahna. Urang mah lamun cocok ka jenting si Mumun ge lamun cocok ente cocok si Mumun ge. Si Saban kan si Saban. Mane sugan sae salah urang cocok geutina itu teh. Abi deui. Heeh. Kan. Baru ramen tuh di rumah ieu mah. Cuma itu bang dialaget itu di borang aja. Enggak diponci. Moal aya nu paeh dialageti mah. Ya, lain ieu ti karo abdi digorok Henteu. lain kan nyariin Henteu, urang minta didona ka maneh we sumbangkeun getih maneh sumbangkeun. tah iya tong mentak ulah salapahan aya mentak kudu rajin maca koran maca surat kabar kudu batur manyumbang ku harta banda bila mana aya anu musibah teh Bener. tah kitu aya anu gempa bumi gunungan macem-macem batur manyumbang ku harta banda urang mah teu boga sumbangkeunlah darah urang Tah kitu. ka jalma anu keur menderita kan kitu kan Oh, di nungan maneh urang. ieu teh ibadah keneh wae juragan Nya poe ibadah. ibadah ieu teh Ibadah. tah ieu teh ibadah teh rupa-rupa aya nu nyumbang geti amun ajeuna mah kasangsara sumbang masjid can anggeut sumbang ibadah keneh wae Ibadah pikir miskin anu paeh teh kabungkus sumbang ku urang Bener. ibadah keneh wae komo bari jeung takwa mah ka pangeran ibadah keneh wae bener. eta teh urang teh ditarima iman Islam urang tah ulah cara-cara si ijem mah cara ibadah Waalaikumsalam jam mah Akan. Oh, puguh akang tengah aja datang ka dieu ye. Aduh. Puguhnya eta tukang abdi keriweuh ieu teh. Kieu ieu sabenerna mah nya. Akang teh ngarasa reuwah. Cai Kadatangan. cai. Nya eta akang teh ngarasa reuwas kadatangan ku Dedeh. Dedeh. Nya. Tuh gini. Aya di ditu. aya di puan nyawa Aya di ditu, Aya aya di di Dedeh. urang. Mana lain uwa atuh. Uwa teh si Dedeh. ada teh menang ikut puan Entong wana mah. Wah naon gitu. Aduh. Iya ieu nya. Gela Kang ya. Abdi geus nyangka. Hmm. Dedeh teh pasti aya di ditu. Sabab ku abdi geus kaharti lah persoalna. Lamun ku abdi ceritakeun akan ngarti meureun lah. Jadi kudu ceritakeun panjang lebar lah kayaan di dieu kitu tah. Oh. Jadi abdi sebuah pikiran moal salah si Dedeh moal ka mana lompatna ka akang kali itu. Ku abdi antep we gitu tah. Nya eta kieu satadina mah sapoe, 2 poe ku akang teh diantep we. Nya. Beuki lila malah geus nepi ka aya 5 poena akang ngarasa reuwas. Leuwih malah Kang. Hah? Hitungan abdi asa seminggu. Mun teu salah Seminggu. mah Nya seminggu nya banyak ayanya. ditanya ku akang teh kunaon maneh teh nu mata ka dieu henteu jeung bapa maneh. Tembalna teh hayang ulin wae. Sugan dicarekan ku indung maneh, beda indung tere. Henteu ngabejakeun naon-naon. Sengaja akang teh datang ka dieu ieu teh naon sababna jeung aya naon ieu teh nepi ka jadi kieu teh. Abdi ge teh terang Kang masalahna. Main mah kieu we abdi keur musibat ieu indung mah teh ke di rumah sakit ayeuna. Daging jadi. Heeh. Perlu dioperasi. Nungguan abdi teh, nungguan Saha teh? pun bajok. Oh. Indung terena Dedeh. Heeh. Enak kieu lah. Gampang orang ngobrol panjang lebar, enak orang besuk lah itu. Dedena mana enak? Oh malah Dedeh? itu deh ka dieu coba. Mama, Aduh, ai maneh nyiksa ka kolotan teu bebeja di kunaon atuh deh. hapunten we mama da atos aya nama. Akan- Ai ibu ka mana Enak mah? kieu wayah nanya gelis, indung maneh teh keur di rumah sakit, enak keur gering. Oh, Wayah janten teu damang ibu Wayah teh. besuknya gelisnya. Mohon engal atuh mama abi hoyong Bisi, tenang bisi sareng ieu mah ibu. bisi, ieu mah nya ngajaga sugan, ieu mah umur sareng nyaho. Buru-buru maneh minta dihampura ka ibunya. Minta dihampura ka indung. Ayo urang besuk ke rumah Sok sakit. ayo atuh. Ayo mama si sabar. Sok ijam ayo. Urang ka rumah sakit besuk. Jabatan selempar sekayu di dalam baju. Jabatan jadi nusabar menantu mulus rahayu. Diratus mulus Mangga ari dina seni sapana bae kula patung. Buna, Aduh, mamana. Geus ka abdinya, abdi keur usaha getih ye supaya ibuna geus pasapan pada dioperasi. Ye Dedeh ya ibuna ye. Mana Rek minta Dedeh? dihampura. Ibu. Dedeh. Ya dedeh ibu. Hapunten ibu. Segala Dedeh. dosa perdosaan putra ibu. Anak ibu ka dieu neng. Ibu.
Kan enak ieu deh nya teu bisa cager ku ceurik ieu teh pernah bisa meh teh Kang getih ieu teh. Jadi abdi teu cocok getina. Abdi mah atuh mumun nya kitu deui. Mun teh salah mah be mumun teh teh anu cocok getina. Eta. Makanya ieu butuhna teh getihna teh Aduh mana Engal parios atur raosan abdi mah datos di parios ge nuju ka Pungkur moal lepat panginten. Getih maneh Laras nuju di sekolahan ka Pungkur. Maneh suka Daripada ibu korban abdi suka rela nyumbangkeun getih demi kesehatan jadi indung mama. Ikhlas maneh. Ikhlas. Ridho mama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ta ibuna geuning ieu dedeh cenah sanggupun. Aduh, saha mamana. Antosan ieu putra bade nyumbangkeun getih ka ibu supados ibu engal damang ibu. Nuhun anaking. Ibu. Nya ke urang ka dokter orang eta nya. Antosan ibu. Antosan teh dia ibuna. Sangka geuning da ibuna tah kitu geuningan eri kaayaan putra ka indung mah teu asa ka indung tere meureunna mana kitu ge atos deh Pas nangak tuh. tah atos cenah ibuna Ibu kalaresan pisan di getihna bener kalaresan engal we atuh ka dokter teh geura lebetkeun ka ibu. atos urusan dokter eta mah getih mana geus dibikeun eta mah Aduh, Dede. Ibu Alhamdulillah ibu ditulungan ku maneh anaki. Syariatna hakikatna mah ngintang nu kawasa nya anaki. Duh mamana saban saksian urang rek ngomong kanu jadi anak. Waktu tadi mah urang teh memang lagi nyarekan lak-lak dasar kalawan ngusir titah indit di rumah tangga. Da ayeuna karasa ku urang anaking Dede hampura. Ibu. Dede. Ibu.